Cewek motor si Ucup nih. oh si Ucup Menena cenah menang cenah motor alus kene cenah menang cenah mulai tukang rongsok oke. Tapi alus kene cenah yang 1,5 juta cenah 1,5 juta alus motor alus cenah cek menena mah mana tuh yang sarangan wani wae lain 1,5 juta mana cak yo ayo alus tayo yo motor tayo iya cok oh kenapa aku sia didorong atuh cuk yakin bensin kop erek mah harus kena motor mah wah naik kia tuh lampuna cuk iya mah nyebut cenah alus kene cenah cek mana tadi alus cenah cuk iya alusnya kudu kumaha teh yang sabar aja teh 1,5 yuk 1,5 juta Mang Nur lo cenah mana kuning motor model kieu 1,5 juta baru bisa kurang saat mah cuk urang mah paling bisa nasa kitu urang ieu menang mulina ge hiji 45 buat duitan ya aing kider jadi 1,5 juta wae tuh oh nah bener mani ini harus kalian ngomong dayat 1 juta bener ngaca dog siapa Faisal ngaheledan wae goblok kan ieu teh mamang aing keher ulah teuing Mang ini kan ngomong dayat 1 juta bener jabareun ceum kenesan iya motor sarua motor smash kan atuda ieu mah pantes we dikilokeun mah kilo ini mah kilo cuk wayahna aya di Mang Dayat cenah 1 juta 1 juta wayahna cupnya wayahna pisan ya urang lain ieu pada cek si Isal cenah aya di Mang Dayat 1 juta sia goblok Faisal kakak ngomporan goblok itu terus melina anjing mamang tiaranya aya kanu di Mang Dayat cuk kumaha ieu mah wayahna cuk wayahna halus kan di Mang Dayat Mang heeh Cungur siapa Faisal jadi itu terus dibeli teh nyawanya beli ku sia ken cuy nggak jadi kudu dibeli ku aing lebok ku sia eta mah ah sia goblok Faisal gara-gara sia jadi itu terus dibeli goblok yo isuk-isuk aing ke kain nanti isuk jebrut nepen ka sore jebret janda menang penumpangnya kumaha aing mah hebat atuh ari kitu mah hebat kumaha tuh aing pemajikan resiko ini mah udah kayak jajan nih segala rupa nah dudukeun aing geus narik aing acan narik sia teh oh acan aing oge atuh kumaha isal sina lain teh asal kita kasep euy aslinya aing serius anjir aing atuh edan sabatang heula teh sabatang mah atuh sabatang undut oge aing kuat karet hese sabatang wae salasem kieu aduh aing isuk bodoh amat pokoknya main kudu menang penumpang poe ayeuna aing mah kudu pemajikan aing penumpang kopi we lah kopi teh mana mayarna iya yang ngopi ya ojek 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 teh kemana tarik cenah tah ojek tah cai heula urang mah ongkos kacai cicing wah kumaha ih rasa kitu buru-buru erek moal ieu teh kalau loba prese geuningan gawat ya uing telat yo geus ku antum lah embung ingat cenah ceuk maneh tarik cai isuk can narik cenah yang narik tak kebenaran aya muatan nyung tarik pandeket lagi ke antum emang balik ke mana gitu teh gitu balik ke mana siap teh erek moal ieu teh kalau katinggalan dong tukangan bukan genteu kadenge meureun gawat erek moal tuh cai oge na kumaha tuh buru angkat kalau katinggalan rendang teh pararugu yuk budak kalang atuh mang kalang jeung kumaneh we ju iya pan budak antum ke sekolah aing macan sekolah budak nang mun bae cenah maneh 4 bulan pamajikan lah kan bahaya tuh eta barang geus urang mah ge peuting erek moal ieu teh erek moal bade anjing jabrot bisa gawat teh bade ge heula teh aing teh siap gawat erek moal harese pisan langsung kurusok bukan aing teh tegablang duit dibayar ku aing ya oh siap ayo mon ayo 100.000 tah aing we ting rendang kita tadi ayo gila nih pisan kalau babe we Mang, ojek selis. ojek cuk kakak di mana ieu mah ayo Kasih dorong 200.000. Gas. ayo jangan gini Mahayang dendam dirasa mahayang ngabales kanyeri hate kuring kamanena utang teuing
Ah, ya kan. Capek aing ngobrol jeung kitu Pasti capek. mau nyambung dewa iya mah ya. Balik ulah. Ah, ulah teuing bae. Aing sok capek ngobrol aing jeung kita aing. Bebas kahili kagirang sorangan. Tapi aing sok tersiksa wae aing sok cara nape. Tahu aing oge, mah. Anjing dorong sok ngeunang nanti sok ngeganggu aya we gangguan nanti geura. Ih. Nah, atuh pernah nyanyi we. Kenal mah sok, periksa. Gitaran di dia jeung Mang Nur. Nyanyi ke gitaran. Yo, emang aing nanya. Apaan aing teh nembalan di tadi genan. Keur gitaran, Keur gitaran, keur nyanyi. Ih, Aing sok capek hati aing jeung kieu teh. nyawa cek aing oge. Yo, Nur. Ayo sia. Ayo naon sia? Aisyah. Naon? Gusti ngomong, cok ngomong udah menjengkang ke sana. Bantu aing. Aya naon sia gunyo? Aing guru kurang ngomong nana tuh. Naon? Tah kita saya teh cowok aing tah. Gas, calik. Hampura. Maaf, atuh tadi hajapan aing tadi haja ah. Set gitu tanya ini mah. Si ieu mah keur mah budeg, pemarah di zaman teh. Nah, siapa Kan saya kesebeleun. Sia ke saryawan mua pemarah Aing gitu. euy pausing. Yo. Oh, nya. Aing umur anu apa lo? Bieu teh saya dari rek ilahi. Saha nu maot? Hah? Maot saot. Aing maneh. Nu maot, anu maot lain nu hajat sia teh. Teu kade ge pengumuman ku maneh. Sia. Anu pengumuman dia mah lain aya nu maot. Nitah kerja bakti. Kerja bakti. Bebersih. Oh, ya. Si eta biici teh panggih tadi isuk-isuk. Nah, jadi Nyaho da hirup keneh sia mah. Bebersih lain diicin. Bebersih lain diici. Bebersih. deh Gusti umur tak kahade matakan ge hirup jeung kahadean sing jeung kahadeannya. Lah apa umur mah. Eueuh nu maot, Eueuh maot, Mang Budak eueuh nu maot. Heuh aing ge apa biici atana pemajikan Mang Udin? Apa tah teh gua teh? Kerja bakti, pengumuman nu tadi mah kerja bakti. Eueuh nu maot. Kerja bakti. Eueuh nu maot. Kita tadi di kerjaan. Ya, Mas Nur teh. Tanyakeun ka Wadoyok tah. Naon dah? Anu bieu pengumuman ning ang, kan eta bebersihnya. Disangkan aya nu maot geura. Da kumaha? Nu pengumuman mah bieu bebersih. Aing ge ka Bandung sia kilo. Tuh, ceu ge apaleun. Biici kan yok nya, kata Mang Udin. Aing ge ka Bandung cai tedag. Kilo. Hah? Aing ge ka Bandung sia kilo cek aing teh. Aing moal. Nu maot yok, nu maot. Anjing mah. Aduh, goblok, baroyo goblok sia teh.